Tah, ieu ngabahas dulur sok bari ieu orang. Ngabahas dulu Sangkakeun silih tuduhkeun. Jahat dulur AA eta mah. dulur si Anggi Itu nyalapkeun. Dulur soranganna ge Kang pamirsa. Cici urang ngobrol. Angge ieu na, angge. Obat bae nu da yang kita dimakan. Ada di kita ngomongna. Oh, kata kita cari makan. Tah, ieu teh upruk aprak, ngacapruk. Ngacapruk naon om? Oh, bari ngacapruk, bari ngacapruk. Kali gedinya tuh omna. Upruk aprak ngacapruk bari teu ngacaprak. Ini kedatangan tamu ieu jauh om di tamu urang teh. Tamu urang teh jauh ieu teh lamun teh salah teh di mana ayeuna di Subang? Lain. Janes Di mana? Lain. Ada deketan. Di mana? Apa? di Tanjung Sari Lain. Bohong. Oh, Tanjung Sari. Lain. Itu ngomongnya gitu eta mah rada jauh deket terlalu deket. Tanjung Sari Lain. Bangladesh. Siapa Tanjung Sari itu? Tanjung Sari Oh, Tanjung Sari. Tak iya penonton berapa? Iya teh namina Aagarai. Sebutan nama Aagarai. Iya teh anu gaduh Cicadas. Iya anu gaduh Cicadas. Nya gitu ada oke deketan nyariosna. Gitu ada oke Anto ge. Kumaha? abdi mah putra daerah Cicadas Oh, putra daerah berarti Karang Taruna. nah Oh, Karang kami Taruna. taruna Cicadas Dari Karang Taruna bagian naonna Aagarai teh. abdi mah ya kumaha Seksi naon gitu kan ya seksi-seksina ya Karang Taruna teh. nun Seksi konsumsi apa seksi non? abdi mah seksi nun penting mah Anu seksi ngabeol. acara sukses berarti kami carikan Oh, berarti ieu nya non teh dor motor barudakna berarti ieu Aagarai teh. Oh, Aagarai teh dor motor barudak ti Cicadas Sukarasa Lapang Saranya. Tepat nama dirinya nya anya. Tadi tos di mana teh? Ngerumpul di mana? pahlawan Oh, tos di Pahlawan dari teh. daya Aya acara naon eta di Pahlawan teh? acara ya silaturahmi Ceketan kang ya. Silaturahmi. saling komunitas ekses saling ini Oh, ekses sareng meriges. Oh, enak mah, oh dah, enak mah ada rukunnya. Ekses jeung merigesnya. Eta mah acara ieu we, acara nongkrong ngumpul ya. Nongkrong ngumpul. Seuran tadi. Aya iya si Mbak. Mangga. Panggil, panggil. Nun. apa Nun, abah. Saya ya wengnya. Abah, nun. Saya namanya Ini tamu jauh ya soalnya, Bang. Sok mangga, Pak. Sosok-sosoknya. Terus dileut eta. Nah, nyarira ka dieu na. Tadi seuran. rawa ya abdinya ada sok kali lah Caketan nyeudesna. Oh, sugan teh teu sugan. sok kali Sugan teh di baturan jalan ngerencanganna gitu. Nyandak motor tadi ka dieu. sok kali Untuk apa apa ada nyanyi apa? Beri nyanyi. Aagarai. nyanyi mah abdi teh abdi nu Ke joget atuh. Cek salah kuda heula. Hype gitu. Misalnya salah kuda. Om, si om apa misalnya? Suara jadi. Jual packing kumaha? Suara anak gitu. Ada itu acara ngumpul-ngumpul non marinu merenya marinu. Ajeng babakaran oh ayeuna teh Idul Adha bener om. Om, nah om teh babakaran. Idul kurban. Tuh babakaran tuh bukan daging gitu. Om? ayah om Oh iya. Tuh batur mah ieu barau sate ieu saha ge geus ngabakar nya. Terus makan sate terus baca. Alhamdulillah. Oh tinggal doa. kacung bawa Oh ayahnya sate mah nya. ayah Hmm. Sudan itu ayah tadi Dulur jadi
Luraha. Pun abi. Kita pun nabi nonton Heeh. menuju di mana Lur? Saha teh? Saha teh? Nelpon saha? Nyaros nama Saha? wah dong. Oh, di dong, eta mah tuh pelatih senam eta Iya, mah. Di dong eta mah. wah bege wah dong ngabuk di bumi sarang sa sarang biasa we. Oh, eta mah jumbana jagoan ah. Acan ditinggalin itu jumba di dong kayak mun aya di dong ka dieu tadi jumbanya. Mana di dong? Andi teh ayeuna bade ka dieu. Oh, tadi nyariosna nelpon bari ka dieu. Nya. Kayak bari ngatosan si Adi dong ya. Oh. Aya eta di Cicadas ayeuna aya kegiatan naon deui nya di Cicadas Kak. Cacan aya nya. Kayak meureun bade Agustusan beurnya. Kemarin eta Persib kumaha eta Persib jadi juara. Nobar. Ada. Rame beurnya nu nawabar Kak. Cicadas teh kan aya grup komunitas nah ieu naon teh naon budak baong nah. Age masuk di situnya tertentu. Oh nya sareng bobogo oge bener. Nya kedamai. Nya anak itu mah. Kedamai. Undang. Tapi senior. Tapi beda. Disebutna Kang Warga lahnya orang geus Nuar naon anggota. Pemuka. Oh, ngilung-ngilung mendirikan gitu. Boboto ya abi masuk. Ayahnya Nya pemuka. mensaksikannya. Saksikan. Oh, kecuali abi orang. Tapi kamana wayada orang hampir tak wayada ya teh Di keluar. Oh gitu. Nah gitu tara di orang-orang kumaha maksudna. Maksudnya. Mun aya acara gitu, satara aya nanti cara aya hawar-hawar ka gitu. Ana sibuk wae meureun. Eta wa. Naon sibuk naon? Kerja. Teh sibuk kerja. Teu aya wae di bumi mah gitu. Aya wae. Oh, nanti aya nu hawar-hawar gitu. Nah, eta gitu wah. Sanes meureun acarana meureun sanes acara formal meureun janten bade ngalibatkeun oge meureun da naon deui mah formal beun hari wungkul meureun. Tadi abi tadinya langsung ya. Saya banyak. Oh, tadi araya oge tadi barudak teh. Iya. Oh. Nya urang mah berpikir positif we nya meureun acarana teu formal meureun. Abi wah. Mana positif wah. Nya meureun teu ngalibatkeun teh komode ya sebagai pencetusnya pendiri lah mun urang mah rek ngalibatkeun meureun rek ngalibatkeun oge meureun jadi canggung gitu dah sanes acara formal teh meureun. Del gitu. Oh, tadi teh aya marinumnya oge budak baong teh. Budak baong itu atau buboko. Abi. Abi aya. Aya si Aben aya si Aben eta ketua kan. Aya. Aya tadi aya. Aya. Aben. Aya. Ke sana. Awan gedang insya kabi. Menang pasti. Jadi abi anak. Nya gitu. Pencetus segala kita sawah jelema-jelema eta nah beut tinggal tuh. Di saat kesusahan tadi Nyata eta manusia gitu yang ngeunya jelema mah aya wae jelema mah nya kitu nya nya aya keur urang ieu sering pengalaman soal ieu. Pas kadang urang posisi keur down teh, urang keur dihandap teh kadang eueuh babaturan nya. Eueuh babaturan anu nyangkutkeun. Nyawanya. Babaturan anu nyangkutkeun ke sugan prihatin naon sugan mere
rokok atau sebatang wae Namun gua ke bocor naon pasti dicampur Oh, lamun urang keur bocor gara-gara teu di telepon teu diundang ge do daratan baru atunya anehnya. Eta tapi memang eta mah manusiawi. Aya jelema-jelema kitu. Tah mata kurang mah meureun kesimpulanna meureun cukup nyaho we meureun nya jalmi-jalmi nu kalitu mah nya. Cukup tahu. Ai keun we dangaranna ge manusiawi ngewa-ngewa teuing mah da teu kudu asa teu kudu nya da urang mana udah nanti untungna nya. Komo biasana jelema nu kitu mah ripu eta teh. Ripu biasana mah jelema kitu. Leuwih ripu. Leuwih ripu biasana jelema-jelema kitu teh biasana engkena endingna bakalan leuwih ribu juga urang-urang pas ke posisi di handap gitu. Nya pasti eta Dia tuh menutupi kesalahannya sendiri atau kekurangannya dia. Iya itu hukum alam Om. Hukum alam kadang orang-orang yang begitu teh di saat kita down mereka menjauhkan tah engke teh leuwih kurang gitu manehna teh sangsarana gitu. Da karena kan dinu bahasana oge urang teh silaturahmi teh bener-bener gitu kudu eta bener-bener silaturahmi mah aslinya nya kabuktiannya kumaha ge nya silaturahmi ngaran silaturahmi mah. Berarti baru dari teh baru teh. Oh ada ya kene baru. Oh aya telepon. Oh siap. Tepat aja. Oh siap.